bagongnya, udut aingnya di bawah. Monyet katanya ke arandinya. Namanya ke arandinya. Jadah deunya. Aing. Nya udah dibawa. Nya iya setan roban. Monyetnya. Anjing. Dai, ayo gedang. Mana? Gedang sudah. Nah, bialah. Kalah ya. Oh no. Setan. Nah, mulut. Monyet. Sia nya nanahaan nya jadah. Aing sukor aing ditoker. Sia karena dina gedang aing nya goblok. Hey. Tadi udud jadi cokot. Ayeuna gedang ngomong si goblok. Des, dia kan cacolekna buru sodorkeun si kaina bogana. Wayah, mana maling gedang aing. Nih tadi maling udud aing, ayeuna maling gedang. Anteu mah ngeuing itu jeung si entis tita. Mana jelema paneueuh? Kan itu kabur ka ditu. Langgeus gage buru aing dikajeburkeun we ayeuna. Entong mang, itu sih itu disalah. Geus gage, geus boga maneh eta maling gedang aing. Oh no. Sok kage song digejeburkeun lah ayeuna mah. Si kumar. Ayo mang, ayo budak. Oh maling gedang song digejeburkeun wae. Dijeburkeun. Kita ku nah eta mah maling gedang aing, tadi maling udud ena maling gedang. Geus gage lah song digejeburkeun. Heeh, kage sok lah. Oh no. Mang sok kejeburkeun. Dijeburkeun pokona. Ayo. Hormat. Sok saya baca salawat sama heling. Kudu diruqyah. Allahumma sholli ala Muhammad.